Sigana ieu jawaban pikeun jeung urang sabenerna hate ieu jeung indah teh hayang leuwih ti sahabat. Nu salila ieu ulin ti leutik nepi ka gede. Lain sapoe dua poe ieu raga bebarengan jeung indah teh. Tapi naha indah nganggap salila ieu teh jadi sahabat terbaik henteu leuwih. Indah mah moal apal kumaha ayeuna ieu rasa hate urang ka indah. Ieu hate geus adugan hayang leuwih ti sahabat. Tapi geus lah teu naon. Mungkin ieu jawaban jeung urang, tapi ingat hate ieu moal luntur nepi ka iraha ge. Semoga di hari nanti aya keajaiban. Itu manusia kurang diteteangan aya di rangkai kosong. Yailan kurang. Masukin ah. Ada mana kernawan di dia. Kenapa? Boba diting. Ya. Kernawan mana di dia? Galau ri Kalau aku naon dah. panjang caritana Ku awewe nya saha. biasa nu di bogoh ku dijieun. Naon awewe na? Menang ku batur apa kumaha? Benang ku batur. Batur atau babaturan? Batur. Oh batur. Nyarita ka urang. Kayak kurang dibere saran. Jadi kieu ri Kumaha? awewe ti leutik nepi ka gede ulin jeung urang. Ayeuna orang geus balik geus gede. Bobogohan jeung batur. Dikit tuh ri. Teu nyeri hate kumaha ri sok bayangkeun. Cara bayangkeun. Tong lilat teuing. Tapi dan terkadang apa yang kita inginkan belum pasti kita dapatkan. Ya, Sedih. kena pisan kena hate eta mah. Terus kumaha deh? Ya. Ayeuna mah kieu we ri. Kendan maneh teh kasep tilur kahana berseka piraku eleh ku hiji awewe. Da eta awe hiji nu dipika cinta ku urang ri. Cinta atau nyaah? Nyaah dua anak ka dedeh. Susah. Berat pokoknya berat. Ada itu dah. Keun dan awewe mau loba ieu. Nyari loba ge da. Eta nu dipika nya ku urang teh ri. Eueuh deui selain teh eta mah. Tidak kerasa kurang baheula. Ada ayeuna di lamunan mah aya ujungna pada cerita. Ka emot beungeutna alah keur seurina. Ingat keur manjana. Alah eta mun di cabak pitina leuh ri nyaredes pisan kana hate eta. Oh, sakapeung mah nya eta nu hese dipohokeun. Tapi da ai kieu wae mah urang teh dan maneh mah boga beungeut ganteng manfaatkeun. Manfaatkeun kumaha ri? Aing geus kieu mah geus teu wala kaya, geus nyang saya, nyang koyot, nyang karak, nyang koban. Oge hararese. Atuh kan tapi ayeuna ge aweuna geus jeung lain. Sugan we aya keajaiban. Zaman kieu hari. Ieu keajaiban. Susah. Kela-kela. Saya aweuna urang penasaran. Hari mah moal apa? Ada di Bobong ge hari ge bogoh geura.
Mual mungkin atuh kan geus buka ka Bogo. Kan mun aya keajaiban. Urang mah ye. Kan nyaho di dinya teh Bogo. Mual mungkin urang yang Bogo da geus buka ka Bogo itu ge. Teuing ngeri ahli ya. Pokokna mah yang kasih itu kudu beunang pokokna mah. Saha jelmana? 3 hari ge apal pokokna. Orang ieu. Heeh. Aya di dieu teh. Aya ri cenah mah da manehna ayeuna rek masantren. Kela masantren. Masantren di mana? Apa? Pesantren nama di mana? Satu penasaran orang bijaan we, da moal beja-beja. Mungli ah, nyari hati. Sahanya apal teh salah. Masalah hari ulah dibahas nyari hati. 3 hari bakal apal. Sahana. Bae sing sabar we dan keun awewe loba kene urang babaturan bakal maturan tong hariwang kalem. Nuhun nyari. Siap dan. Nah hari ka mana? Ieu teh dek ngajemput dan ngan tadi ningali ti ditu. Didinya keur ngahuleng sorangan di dieu karunya. Ya ka dieu heula we da panasaran. Nyebut si Neng. Juga tuh si kabur hujan ada kajemput. Heeh, ieu teh. Jam 5, tapi teu naon ditinggal teh. Moal sok we. Yakin. Kayak orang lah di baturan pentingnya, kurang curhat deh. Ya, ya itu gitu. Sing sabarnya. Kalau babari teh. Si tangkurak nu gawe. Irahanya si tangkurak beurit. Salanggeng ketika ayeuna sabar mungkin si itu mah nanggap pebaturan ke orang tapi dak hayang ka itu aing kumaha carana meh pekanya geus lah. Karena kamari babarangan jeung manehna teh. Ayeuna geus ditinggalkeun deui. Bejana mah di masa. Astagfirullahaladzim. Ya, seontohon ulah ngaruaskeun we. Untung we urang tuh asup ka dinya oge. Tuh ngagajleng. Aya atuh sok we ngagajleng. Untung we tuh turun 2 kilo oge. Kenaon ce di dieu ce jika memikirkan seseorang gitu keur galau. Teu. Di dieu teh keur geus we sabari ningali pemandangan endah ieu. Nah, atuh jika nu memikirkan seseorang gitu nu spesial juga martabak. Eta mah. Iya we meureunnan. Ketinggalan bijah we. Terusnya Tapi sabar nama saha urang teh cenah babarengan jeung manehna teh. Ayeuna sih tinggalkeun deui. saha ce Moal apa? Tapi ida cek bejana mah cenah. emang saha ka mana kitu Mal apal Jo. Soalnya manehna teh lila di kota gawe. Ayeuna manehanana bejana mah cikinuna mah di pasantren keun. kepo saha terang Mal apal pokona mah. Teh mun balik tepungkeun jelemana. terus ayeuna rencana rek ka mana Sigana mah kedeung lagi rek balik bareng mah Ari bija rek ka mana? tarek ameng karena rencangan Oh atuh. Juga tuh arek amang mah. acara rek ka mana Abi mah kadap deui lah. Wade uih. nya
nya atuh abi ti payunnya. Oh, tuh. Ayo ah, Gitu mah. ulah galau wae, bunuh diri we atuh. Hup heula nya videona seret ka dieu ke dilanjut deui ku episode selanjutnya.